Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah demun dina hikam mawarid nur ilahi nu nyulusup ka jero hate hese ngomong keunana tamah lantaran kumaha diberena ku Allah. Aya nu ner doang, aya nu set, aya nu gede, aya dicabut deui hal eta teh ke aya deui ner deui, aya nu gede. Teu kuat urang dibere hal teh teu kuat plong poho kana dunia, poho kana makhluk. Eueuh nafsuan di awak urang bakal aya ner asa di mana? Teu kuat aya nu ngan semenit plong eueuh deui. Ku sebab naon? Mata neuleu dedeleuan Allah, ceuli ngadenge suara. Urang gabarengan ku nafsu. Eueuh deui hal. Asal aya nafsuan di awak urang eueuh. Aya anu sajam kuat, aya anu sejroning salat, aya anu sapoe, anu sabulan. Kumaha diberena bae ku Allah. Hese dicaritakeunana sebab eta mah berbagai-bagai kanikmatan aya di dinya. Mun keur aya di jero salat hese nyaritakeunana kangeunahan salat teh cak Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis salat. Nikmat salat teh lantaran keur berbisik, keur bicara, keur ngobrol jeung Gusti Allah. Gerakan urang lain nang urang nang Allah dititah ku Allah ku Allah. Babacaan urang lain nang urang janang nita Allah, tangan ngeuweuhkeun rasa nafsuna. Jadi kesadaran anu sejati 100% sadar sasadar-sadarna bahwa ieu salat teh nang Allah. Gerakan takbirna lain nang urang dititah ku Allah, rukuna sujudna kabeh ulah aya nafsuan bakal timbul teng nah. Ngan moal bisa lain ahli tapakur moal bisa. Moal bisa, jadi kudu ahli tapakur. Engke tapakurnya nu penting teh bakal nyambung di jero salat. Tapakur nu penting bakal nyambung ketika nyana lempang. Tapakur nu penting teh bakal nyambung ketika nyana keur kumaha bae. Salat awal-awalna tetep teu daek khusyuk. Allah, di khusyuk-khusyuk ge hese bae. Hese salat ka khusyuk. Inget bae ka jelema, inget ka du model, inget ka macem-macem teh. Allah deuk mere mah babari ka jero hate teh ai sia pan keur nyembah ka aing pan aing teh khaliq kunaon atuh sia inget ka makhluk mahina kiai nu ku sia diinget-inget makhluk aing nabi nu ku sia diinget-inget makhluk aing lain nginget-nginget kitu ku ari maka aing teh khaliq tah sia teh babacaan sia nang aing nyieun sia teu karasa ku aing keur dibere bisa maca Fatihah. Sedih langsung didinya teh naon gitu ngara sadarna eueuh nafsu oh nang Allah gitu tah dibere koloh teng ka jero hate hal eta keur carita hal keur zikir la ilaha illallah 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 la ilaha teu daekeun ngeunaheun emang tilok ngeunah ieu la illallah geus sababaraha ribu ge teu daek ngeunaheun bae teh engke aya hasil tapakur teh urang teh aya sia zikir ka saha ka Allah aya nu ngazikirkeun sia saha Allah atuh sia dititah zikir aku saha ku Allah atuh sia dititah zikir ku aing ku ari dizikirkeun ku aing atuh kunaon inget-inget sagala ka makhluk ka materi hina tah manu kitu mending ingetkeun aing nu pangmulya-mulyana jeung pagung-agungna di kitu-kitu ge lamun encan aya halan mah teu bisa teteh kitu teh ngan saukur sungut tapi ketika Allah mere mata hasil tapakutat ijah langsung bae rugi amat atuh make nginget-nginget makhluk rugi amat make nginget-nginget dunia rugi amat atuh banding ka Allah ja Allah nu bogana ku ari urang dititah ku nu boga digerakkeun ku nu boga menuju ka nu boga ji atuh banding ka Allah mulai geus la ilaha illallah la
ngeunaheun poho bakal poho datang ka subuh ge bedug teu kadenge japereum iyalah hal jadi orang menyeritakan tinu mimiti anu rendah baheula hal teh nu rendah heula eta nu kukula didongengkeun teh meunang teh almarhum Abah Ki Hairun ka pamajikanana pejeut kotok naonkeun opor biasa pejeutnyana suka kamar zikir tilok kitu biasana mah mun maca Quran biasa bae mun zikir eta mah keur kabeneran Allah merehal langsung zikir teng eta geus teu karas we ku ngeunah-ngeunahna eueuh dedengean eueuh kajeun anu ngajerit kajeun tah keur kitu teh sakira-kira rubuh imah moal karasana naon eta geus kena jasa lain zikir la ilaha illallah ge lain la ilaha illallah lain zikir kos kitu mah kena ge sebab kadang-kadang henteu zikir henteu la ilaha illallah henteu ngeunaheun jasa cicing teh geran cicing ngahaneng ektasi ngaranna ta ektasi teh meunang kuari ngaran ektasi obat teh itu meunang tina ektasi wali aslina ektasi teh eta teh bahasa meunang nyokot ti Buddha jadi ketika manehanana kitu nyepen nah ieu engke aya timbul ektasi tadi Amerika teh aya bahasa ektasi tak kuari dijieun ektasi jadi obat asli nama eta teh ahli-ahli sufi ektasi bahasa ektasi mah lain anyar jadi bahasa geus heubeul tah mah takuari ektasi ngeunaheun ngahaneng teu kiceup teu ngade kiceup ge geus teu karasa geus teu nyaho beurang teu nyapenting nikmat datang ka sabaraha 3 poe tah gak ieu deui biasa deui 3 poe teh nanyakeun nyana keluar asa kakarak cikeneh nanyakeun opor geus asak euy opor di mana geus ka mana aya kitu sabaraha poe di jero kamar kaget nyana teu nyaho sabaraha poe di kamar begitu ditanyakeun nu sabenerna 3 poe masyaallah hal eta teh nur ilahi warid asup ka jero hate teu karasa nikmat hal Habib Alwi teu make calana teu naon nangtung kieu benerkeun panon poe gubal gabel atuh gubal gabel saminggu teu robah-robah kitu bae neulekeun ka luhur bae mun ditanya eta ngeunah eta teh keur ngeunah ektasi eta keur nu rendah-rendah bae nu rendah teh kos kitu teh nu rendah ieu lamun urang nyaritakeun kitu guruna Gus Dur ditanya gurunya siapa dari Baghdad sekarang masih ada udah meninggal cara meninggalnya juga dibakar dibelem guru torekat tak eta teh geus beuki luhur we cara ieu teu karasa da lamun mama sobari teh teu karasa nyana teh lantaran dek masak eueuh suluh teu ngahajat teu naon ieu bae suku dikitukeun di panghurung nyanana kieu bae ngagoler zikir ka Gusti Allah masak deui ngagolotrok nu jadi seuneuna suku nyana teu karasa eta teh kitu eta teh lamun teu kapanggihan ku mama mah wallahu alam datang ka iraha ngan mama bae ka dinya toel hei boga kabisa teh kaget nyana sok dipetakeun teu puguh karuh kaget nyana ai kitu teu karasa tah mah hal eta hal eta kos kitu tah seut asup ka jero hate datang ka kos kitu nah ieu tingkah ke Abu Syita manehanana teh kacaritakeun ngagantungkeun muridna teh di talian huluna dihandap sukuna ka luhur di talian sanggeus kos kitu nyana terus neangan seuneu mirulan dihandapna di pirulan atuh terus bae kitu muridnya dibelem
di belum digantung di luhur ajunya mirunan seserian ngeunah cakana nikmat geus kos kitu teu karasa hal teh kos kitu. Nah itu teh hese teh kos kitu siji kanikmatan anu luar biasa ngonci bau ngambe makhluk teh bau awalna teh nilai jelema teh hayang bau jeung geus pokona mah geus kumaha sih nu sakumaha urang neuleuh kocomberan kan teh hayang asup berat dirinya tal aya anu ngamimitian teh jam lah ieu teu pararugu amat teu pararugu amat isi perasaan awak teu pararugu pikiran teu pararugu ngalawudu lah ngalawudu padahal ieu teh jam 11:30 beurang panas luar biasa keur panas asup nyana ka kamar terus teu pake kopiah acan tas segala wudu teh langsung sila anggal di dieu lah maneh zikir bae ka Gusti Allah la ilaha illallah kakara ge meunang bae beureunan 10 zikir ngeunah teu karasa jadi kumaha Allah bae teh merena kumaha Allah bae merena jam sakitu kadang asar kadang peuting kadang subuh kadang-kadang keur nangkarak tafakur zikir lah hal tah eta nu kos kararitu tah pamere Allah aya tah eta hal teh edan hal teh keur ngeunaheun jadi geus teu pugu tingkah ngeunaheun mah teu salat atuh ger mukalaf lantaran nyana keur katarajangan kos teu pugu dedengean teu pugu dedeleuan ieu mah halna teh geus sakar lamun nu kakarak ner doang mah teu ngeunaheun aya nu rindu aing sih ngeunaheun teuing teh si salat masyaallah hese kakapanggih deui ku ngeunaheun jasa dicaritakeun kumaha ngeunah hese bae eta mah ngeunaheun aya maca Quran jam 3 eta teh biasana teu pararugu heula mending mandi ngalawudu maca Quran ge geus didemahkeun jasa lain cara maca Quran nu biasa lalauna auzubillahi minasyaitonir anta Bismillahirrahmanirrahim Yasin kos du daek-daek henteu wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin tertuju ka makna ala kadar innaka ala syirat mustaqim tanzilan azizir rahim Allah mere dinteng nikmat aya kangeunahan anu luar biasa teh atuh Quran ge ragag biasa ragag kos urang bae kitu agak lebih nundutan ikir carita nur ilahi aya nu dibere ner doang aduh bunga nikmat aya nu rada luhur hate tak rasa ngeunaheun jasa aya nu leng datang ka poho sababaraha poe aya anu mabok eta nur ilahi datang dibere ku Gusti Allah lamun Syekh Dakok begitu salat Allahu Akbar nangtung bae sapoe-sapeting nangtung bae dideuleu deui ku pamajikanana nangtung keneh dideuleu deui nangtung keneh ji pae teh naon ieu tapi henteu biasa napas gitu deureuh sabageur salat mun keur di luhur beuteung kepala amat teh haji aduh Gusti Allah doaku makasih Allah kumaha Allah bae nu merena tapi saat nafsu eueuh nol jasa dinolkeun jasa nol moal bisa teh lamun teu ditapakuran mah tapakur heula hasil tapakur teh eta teh tadi urang kadang-kadang datang keur wudu kadang-kadang salat ka hiji mah eueuh kadua mah katilu jol bae urang keur non gitu ngolembar ke anu pikiran ke anu Allah nu negor tamah Allah nu negor iza nasita dimana anjeun poho aiqaztu kaula nu bakal ngoet iza gopalta dimana poho anjeun zakartu kula nu ngengetan geus urusan Allah tah diusahakeun ku kumaha ge moal bisa tamah. Nah etalah anu teu bisa dikasab ku urang. Eta teu bisa dikasab ku urang teman. Tak dipermasalahkeun ai wali bisa dikasab teh henteu pangkat kawalian mun
nyarita pangkat kawalian bisa lantaran metodena, tapi ketika nur ilahi datang mah lain menang urang. Kumaha Allah tak eta nu teu bisa dikasab. Teu bisa dikasab teh urusan Allah bae ngeunah. Sakjana ku nikmat aya nu teu kuat teh aju berat ka pamajikan, berat ka anak biasa deui. Aya nu terus mempertahankan kangeunaheun bae kangeunahanan eta bae terus acak-acakan geus bandingan ditinggalkeun. Nya pamajikan jeung anak nyanana ka gunung. Geus macem-macem tah mah. Aya nu bebeja cara Syekh Asnawi. Syekh Asnawi kawin jeung kitu Siti Halimah ngaranna. Eta teh masih keturunan Banten. Tah puter Kodi. Kodi teh mun kuari mah meureunanan kitu kekuasaanana teh sakabupaten. Tah eta dikawin, setelah dikawin dititah ku Kiai Abdul Karim. Kudu uzlah. Mal bisa itu uzlah mah bebeja ka pamajikan mangkaning panganten. Panganten hanya selalu sanggup panganten ninggalkan susu. Cok. Tapi saya Nawawi mah dasarku Allah geus di ekos tuan, geus di zakar tuan, bebeja ka pamajikan ning. Ieu kakak mandek uzlah heula ieu ulah kukumahanya tungguan di imah. Ih atuh teu nanaon dasar turunan tuan Syekh Maulana Sun surti nya masalah deuk ibadah teh nya coba lamun turunan tukang topeng. Ya, kakak dekat itu mah tuh kakak baik, banyak kalau tadi urusan. Gas, sampai di sini sajalah. Wah, aduh, kutunggu janda mu tamatu. Turunan teh gak dukung, mantak Siti Rohmah teh tah Kangjeng Nabi Ayub ketika manehanana gering nu sajian mah menta cerai, nu hiji man teh Siti Rohmah. Kudu eta turunan Kangjeng Nabi Yusuf. Nu mantak eta dina pikih sing hade nasab. Lain deui nasab mah kuat. Ketika orang nyieun pesantren coba nu teu boga turunan mah keur loba berkat cenah hahehe. Keur eueuh berkat Kak ngojek be habek. Turunan jore. Tapi coba ge turunan wali, turunan kiai ti dituna. Kak, ulah cangcaya jadahar nang Allah. Atuh urang teu dahar ge nang Allah. Geus kula mah balik bae. Bagi parah tah sial jasa. Moal aya turunan moal. Ih kabeh ge ngatur Allah keur aya atuh urang syukuran keur eueuh urang sabar bae Kak. Kula demi cinta kakak moal kudu ninggalkeun kakak. Mun pae hayang nyaho kuburanana kula kakak kitu keneh kula. Ih ulah cangcaya kakak mah ayeuna mamagahan ngaji bae terus. Ulah sieun-sieun pokona mah nyaho dijualan menu di imam mah. Jadi beda bae turunan mah kuat. Eta ieu contoh Syekh Asnawi bae. 3 tahun kapan eta ditinggalkeun panganten teu balik-balik 3 tahun leuweung nu ditangtukeun. 3 tahun nya zikir bae geus 3 tahun kakarak balik. Eta panganten kayan panganten. Surti pamajikanana. Lantaran dititah ulah wakanyieun pasantren kakarak bisa maca kitab doang mah. Ulah wakanyieun pasantren kakarak bisa nyurahkeun kitab mah. Ulah wakanyieun pasantren kakarak bisa ngadalilan doang mah. Dihareup tantangan loba jasa. Ai kitu mah itu ngajak gelut dilawan ku gelut deui loba tamanu kitu mah. Ya nu hese ge ketika batur marah diciduhan sia seuri. Syekh Abdul Karim teh kos kitu tah ngawurukan ka Syekh Asnawi. Ketika batur nyabok ditangkis ku sia dijotos loba tamanu kitu mah. Tah ketika batur marah dijotos ya senyum. Eta nu hese. Ketika batur ngomongkeun ka sia ku sia diomongkeun deui ngajabrag kiai nu kos karena itu mah cak Ki Abdul Karim teh guru Syekh Asnawi. Tah eta teh guruna Ki Ahmad Khatib jadi Syekh Asnawi teh ga guru ka Ki Ahmad Khatib ngan kaburu maot. Jadi diteruskan ku murid nomor kahiji urang Tanara Syekh Abdul Karim mah kadinya ka Syekh Nawawi. Tah eta guru Syekh Asnawi teh Syekh Abdul Karim anu datang keur zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Oh datang Syekh Abdul Karim kadi bejakeun eta tamu gitu. Jadi itu benang diganggu jak keur zikir. Bejakeun eta tamu. Nya nama lamun keur zikir teu bisa ieu bae tamu bae bejakeun gitu sakit. Bejakeun ku hadamna mama aya tamu. Kos ku batamuna. Tamuna pendek cek. Oh, ngaranna Abdul Karim. Oh, geger kali itu guru. Cek teh. Gegeran dipeluk, beres dipeluk. Asnawi, si ai zikir atuh ulah duit-duitan siapa zikir si duit. Tah mah Haji Pudoli kos kitu mah. Aduh. Geus sakitu aing mah titip hiber deui ka Mekah.
Masya Allah tak eta istimewa nak boga guru teh kos kitu ulah kieu sia zikir bae loba nu mere bagi dua tuh pan aing guru sia waduh invest burung sa guruna torekat kuari mantek isi dari teken torekat teh guruna saha anu geus ijid jasa kana dunia ieu mah menta guru sia bangunan ngeunaheun jasa ja aing mah ieu zikir kieu bae sia mah bangunan metak kitu ngeunaheun atuh aya na sabulan sakali mah inget ka guru pan aing guru sia mah nya sia teh inget ka aing pan aing guru sia itu mah guru jurig teh mah kos kitu ji ulah sok kikituanan ngagurukeun bae ngamuridkeun bae ulah sok aju hayang menang bagian ya Allah ya Rabbi eta nu hararese geus nah uzlah 3 tahun saya Asnawi balik ka Karak sok gerenyen pasantren kuari mah ngaji lantaran diomongkeun geus moal marah ngaji ikhlas teu hayang bayaran sanajan 3 panggung teh hayang barayan bae sok aju sareuri bisa mun ka harita tah eta kos kitu geus jadi ngaji teh bener-bener lillahi kalimatillah langsung seungit urang mamana urang deket datang ngaji urang jauh bahkan tamuna encek budak Belanda dararatang atuh biasa bae aja tanggung jawab wayah diluruskeun bae jang ngondang teu naon henteu apan eta teh dijieunkeun khalifah teh khalifah teh ya kudu ngaberesan umat teh ya heterogen macem-macem jelema teh nu datang teh anu endek silaturahmi aya anu endek ngaji aya anu endek hayang nyaho doang aya anu Islam aya anu munafik aya anu musyrik anu kafir hayu bae ngondang teu naon teu geus jadi mah masalah lantaran naon lantaran hatena sakumaha kamari teh kal jibal kos gunung mah ditumpakkan ku sasaha bage tilok ngomong sugan barang ditumpakkan ku nini aduh cak gunung ulah tuh di nini mah aing neulekeun nyana teresep pan nyana naik nyingkap aduh aing teu ngeunah neuleun nini mah cak lawan emang kos parahu ujore cak nyana teh sugan ngomong ka kitu teu ka bae naik bae tah kos kitulah geus moal kahar kita nikmat mantak sehat dawi tok luar biasa jadi besorotan Belanda tangkap ku Belanda ditangkap di penjara di Tanah Abang lantaran kurang puas bawa ka Cianjur 3 tahun ngedekem lagi je emang aku urang di zarahan bae kadinya non ahli Allah sahabae hayang zarah kadinya di sisina loba kuburan hayang urang zarah kanu di sisinya henteu di bejaan deh tah ieu geus anu tas bodoh aing mah ke Asnawi bae dititahan di kuburan loba zarahan embung aing mah embung bae naon eta hate urang teu katarik lantaran urang dek menuju Allah ieu ahli Allah jadi urang resep bae sanajan teu kazamanan aju di dituna anu mentaan duit greget pan urang menta jang semen teh menta jang pasir teh puyeng aing mah pan eta teh urang teh kuari puyeng menghadapi manusia menghadapi problem geus teu bisa jang jilib ka masjid geus pararanas ka mushola geus pararanas ka makam Syekh Asnawi nenangkeun pikiran ka kuburan sugan tenang urang di ditu maca Quran maca sholawat belah dituna mah nginget-nginget bae bahwa urang teh bakal maut di dituna aya gangguan beuki parah matak ge steril kuduna mah kuburan mah mentek paling nikmat ziarah teh paling nikmat di Jawa Barat mah eueuh deui di pamijahan diakui ku kabehan naon sababna datang ka luhur aya nu menta datang ka luhur aya kuncen datang ka luhur aya nu neko-neko bebas paling nikmat diakui di Jawa Barat mah ziarah teh di pamijahan datang ka luhur dek ngendong 7 putih los pamijahan bebas bae nya urang boga problem datang ga ditu ngaringkuk baheuranan tuh duh hutang gede amat emang bisa kabayar ku ziarah moal kan ieu mah minta ketenangan jiwa bae nya nama wali ku deukeut sampai geus tenang jasa urang sebab naon urang boga hutang ieu sahibul makbaroh mah si Abdul Muhid tilok boga hutang jadi urang nempel ka tilok boga hutang jadi ngeunaheun aya datang ka imam atuh puyeng deui tuh ieu hal teh keur carita hal contoh laletik hese sebab moal anggeus-anggeus caritakeun hal mah aya nu berener aya rada gede aya nu gede jasa tah eta mah hese nyaritakeunana sebab eta mah penemuan pribadi sanajan kukumaha ge ngan sakadar gambaran dina hikam gambaran nu kamari dina kitab urang
jeung gambaran-gambaran dina kitab-kitab anu lain eta mah sakadar gambaran nyaritakeun qaedah hal. Adapun nyaritakeun nu sabenerna mah pengalaman pribadi macam-macam. Cek Imam Ghazali mah waktu datang hal kieu, cek Imam Syafi'i mah kieu, cek Imam Hanafi mah kieu, para wali-wali Allah, cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah kieu. Tak ketika dibere hal ku Gusti Allah mun bertahan terus bertahan eta mustajabud da'wat hayang naon bae ge nya kerteg hayang deuleu Baitullah blak aya Baitul kerteg hayang coba hayang ningali ka Yaman kos kumaha blak Yaman tak eta teh manehanana ge kaget sorangan ge kaget Tun Syekh Abdul Qadir mah pan leutik keneh umur 12 tahun begitu ngobrol jeung sapi ye makulik tali aja cek sapi mana mah di dieu lain jang nutur-nutur sapi cek sapi lain mana mah lumpat nya sapi ngomong ka nyana makulik tali aja cek sapi nyileuk mana mah lain jang nutur-nutur sapi lain jang ngangon sapi balik ka ieu mah bebeja ka emak ngan memeh bebeja ka emak naik ka para begitu naik ka para kadeuleu lantaran pas tanggal 9 harita teh kajadian tanggal 9 bulan haji berarti keur wukuf pan arfah kadeuleu Arba kadang ikutan Syekh Abdul Qadir eta umur 12 tahun geus kadatangan hal mana halna ngomong teh sapi hal eta lantaran di awakna teh keur bersih jasa bersih luar biasa ku kaget-kagetna naik ka para di para leuleuh keur wukuf deui beuki kaget bae hal kaget jasa anu luar biasa kakarek bebeja ka emakna bebeja hayang mondok mah abdi mandek mondok bae budak-budak makin dek mondok hayang mondok sorangan emang tas naon tetep jangan ngomong mondok bae abdi mamangan mondokna moal balik deui ka imah percis kos mamang we gitu mamang ge gitu mondok teh nekat da moal balik sarua jeung Tuan Syekh Abdul Qadir praktik urang mah bapana can datang ka imahnya bismillah budak mondok mupahara jasa toh aju lantaran berunding ya di pasantrenkeun ku emakna ieu keur carita hal eta aya hal ka Tuan Syekh Abdul Qadir ngadorong hayang masantren lantaran tas ngobrol jeung sapi mana aya jajan lagi karek eta ngobrol jeung sapi ngomong kadenge langsung kemudian naik ka para leuleuh nu keur wukuf kaget nyana mantak didorong hayang masantren jasa lantaran hayang jasa ku emakna atuh diizinan ieu aya ditinggal abah maneh 80 dirham 80 dirham bawa ieu ka pondok tah cak Tuan Syekh Abdul Qadir lantaran kula boga dulur kajen kula mah 40 dinar bae nu 40 jang dulur kura Masya Allah leutik keneh geus kos kitu urang mah mun dibere 80 mah mun aya mah tambahan deui nu dulur kura ge jang kula bae jeung mah di imah ieu eta mah awak teu pupugu Tuan Syekh Abdul Qadir mah dibere 80 dinar cak nyana 40 bae nu 40 jang adik kula bae Masya Allah budak kele geus nonjol ka zuhudanana ka qanaahanana berangkat ngomongna ge kumaha Abdul Qadir maneh besi deuk berangkat jeung kopilah nya ka negeri Baghdad ku emak geus dititipkeun ku emak dititipkeun ka kopilah ngan gegedena mah dititipkeun ka Gusti Allah eta ngomong pohara jasa emakna geus ulah cangcaya ngan hiji doang amanat mama sing bener ulah ngabohong sakitu bae cekel omongan emak ulah bohong sakitu bae ku bagus dititipkeun ka kopilah jeung ka Allah gegedena mah tah nitipkeun teh ka Allah langsung ja Allah nu bogana geus teu ceurik teu naon mana jangan saya Allah ieu berangkat eta Quran eta bisa kuat di jalan mah biasa teu boga dedeuladanan ketika dibere hal ku Gusti Allah sapi bisa ngomong mantak kamari Habib Rozaki kituan bae jeung manuk tuh keur ngomong eta nya jeung manuk ngan kabawa heheotan lain itu kabawa ke Habib Rozak kabawa ke manuk jadi ngaheot tungtungna oh iya mah jadi berarti Habib Rozak keur jadi manuk aduh pindah nah ieu kadeuleu tuh lamun Syekh Nawawi mah paningali Baitullah lamun Mbah Bolong anu di itu teh anu di Surabaya anu di Ampel lantaran pacekcok bae masalah kitu Baitullah coba cekina pesok ka dieu cek Mbah Bolong pesok ya korek saeutik bade korek coba deuleu tah bade deuleu coba itu di deuleu ku kabeh ya tadi korek coba urang di imah korek itu ka deuleu naon coba di jerona aya bayongbong bisa eta teh lamun endeup deui halot teu bisa di pamere Allah bae pamere Allah tek iraha merena bae Allah jeung beda-beda
keterangan jiwa ketika nafsu teh kos gitu mentak nolkeun geura nafsu teh nolkeun jasa cara nolkeun ku puasa cara nolkeun teu puasa ge ngosongan bete napaan mata tapaan urang mah deuk kumaha bisa aya halna mata can ditapaan jaku urang mah tuh can orang napaan mata, can orang napaan celi, can orang napaan irung, can orang napaan sungut, can orang ditapaan kabeh ge malah diumbar. Woi, itu naon kok kolebatan bae? Mana tuh, tiungna beureum, diumbar panengan. Eta lain beureum. Coba napaan mata, napaan celi. Coba geus kebel ditapaan mantak teu bisa lalagaan urusan kawalian mah teu bisa lalagaan. Sebab lawan ieu mah lain urusan maca, urusan hal. Tah engke urang geus bersih mata, bersih ceuli, bersih sagala-gala wudu ge wudu datang ka ulah aya nafsu. Ulah aya nafsu ngala wudu. Ngeunaheun ge lamun wudu eueuh nafsu mah nikmat jasa. Engke aya nu nanya di hate urang deuk ka mana? Deuk ka Allah. Yin wuduna nang nita Allah nu bener teh wuduna pan aing delekeun sia urang asa didelekeun komunikasi terus hasil tafakur engke wuduna ge asa didelekeun ti wuduna keneh geus asa jeung Allah leumpang urang ka masjid asa jeung Allah ketika salatna geus tek geus nikmat jasa tah ieu hal jadi geus teu kaharti nah ieu mah heulanan ala kadar mun diomongkeun nu leuwih luhur deui tahapan-tahapan kitu bangsa kelas-kelas kutub nah eta geus kos edan ge bakal lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah iman teu ka Allah jeung ka Rasulna paeh la tufattahu lahum abwabus sama bae dibukakeun lawang langit atawa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikeun syariat kita salat henteu titah zakat henteu titah puasa henteu titah haji henteu titah ulah maling korupsi titah ulah mabok titah ulah zina la tufattahu lahum abwabus sama moal asup ka sorga wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat insyaallah na'udzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji ulama ingat ka wa'du ingat ka Syekh Fadil kamari rame-rame baca salawat wa'du cekna insyaallah janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 waduh kumaha waduh deui insyaallah cek lagi atuh sebab besi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui atuh ngaca shalawat mati jauh kene ngahiliwir seungi ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang maca sholawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mana ya janji Allah walladzina amanu wa amilus sholihat dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir
Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus solihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim, di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah, mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat, aya kabeh kisos-kisos, cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula, nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilus solihati, enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah, ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya tuh, coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajian diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah, tembak cenah saya paehan naik iman baik ka Gusti Allah, berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul. Gitu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae wan iman, berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi. Tah ngamalkeun amal soleh dole di masjid saha nu ngimaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, salat puasa, Ramadan yang teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang, Ramadan geus cukup sakitu. Mun haji kajian sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, nah iyalah ulaika ashabul jannah, sorga. Geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandelkeun ka sorga amal, isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar, kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah teu. Agungan kene cincin. Digosokan bae cincin terus. Mandi encan naon encan cincin geus digosok. Pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok. Berarti kan agungan kene cincin. Allahu akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah, geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan. Saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus 4 eta. Saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan. Berarti na ngaji nyana. Saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha? Ari Nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niatna qodho. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan heula ngaji. Nek kan salat subuh heula, sholli fardhu subuh rakaatain qobon. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sarajan kabeurangan teu salah niat, teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Eta salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan. Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah.
emang ayah salat kobo nyiganan atuh haju nyanana hudangna jam 7 koboan atuh bener teh adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut doang seutik oh masalah mun kieu mah geus salat geus salat zuhur sabaraha rakaat 3 ieu budak kudu diservis ye 3 ke asar saya geus salat geus salat asar sabaraha rakaat 2 wah ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener tepat zuhur 4 asar 4 magrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus solihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa wus'aha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salibat Allahu akbar Allah akbar Allah akbar Assalamualaikum beres ya guys ayo salat sabarakat 4 pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadaleu coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang ge teh Bah kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu geus penting salat bae deuk khusus deuk henteu ayo ngasolat teh pokona mah nya ka surga mah lain ku khusyuk ku iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nukallifu nafsan illa usaha poe eta bapa bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya salatna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu sakecelak ka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh ping-ping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang ndek ditumpakan ku potongan aji pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng sudah hese Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teu husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug ge aing cenah sagala anu sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus
kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga hampang jasa we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun seneng-enengna di surga masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah masya Allah karim ihtiis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bogan nyana teh iman ka Allah bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teh asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'alil yatawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokokna mah geus tanpa aya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nyana teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur terus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya khusu emang khusu babari ustad ge teu bisa khusu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha nu bisa khusu jangan lu bisa khusu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa khusu lantaran khusu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusu geus bisa ngahareupeun niheulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusu modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur hese ini khusu jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allah maha agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gulak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanna kan ganti yeuna ye naon karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos kitu salat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tik eta geser saya tik hargana duh sakilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah
Ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Acak-acakan salat. Waduh. Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi. Ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu. Jang paparantieun ongko. Eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena deui. Hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang geus. Kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah. Isukan bae itu ka Tangerangna gitu. Nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salat sepatu. Jelema nama di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid ge make kipas, make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah, make sorban. Udeng-udeng deui. Oh, siwakna ge eleh bae leungeun mah. Mending gosrok-gosrok kitu. Pan poara eta deuleu zahir mah. Di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah, pakai udang-udang, ate di mall. Atuh aing mah bisa nasa kitu. Kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa. Mang aing mah kos kitu deh kuadet, penting lain mah salat teh lah pokona mah geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh. Daek bae heula geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan-tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan. Aing mah geus ngaja. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atuh lah gitu kan. Emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat. Bangunkeun bagus. Wah. Teu jadi ka sorga. Ieu aing saking ge teu khusus salat ieu cek dia. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi kabehan ge lamun tita khusu. Atuh acak-acakan salat. Saya mah teu bisa husu tetep bae. Kuasa bae tah husu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Anu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho? Masyaallah jaheut teu nyaho cenah kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh husu ngaranna teh salat geus kitu tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh nyahoeun kana mah
ngan sakadarnya ketandang salat enggak teu nyahoan nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoan malaikat mantu mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke. Mata kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji hamil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget kasorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon aya Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun jasa sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar nyengcirikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke
ditanya datang ke mana, iya memperjuangkan agama, datang ke mana salatna khusyuk, datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah. Ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut ceurik ndeulem banup ras ka diri sorangan. Masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali. Benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae. Siti Fatimah pan capetang jasa pan. Eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah. Mapahna siga Kangjeng, seungitna siga Kangjeng, senyumna siga Kangjeng, capetangna siga Kangjeng. Mantak menggairahkan. Urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh ieu mah teu nyandungna atuh, ditanya manyun bae. Dibere ku diberena, komo teu dibere mah. Aduh, udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledeh. Bae teh urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu. Jatuh urang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Teu kunaon. Lain kitu besi anu dipikiran. Tah, ieu teh naon. Ieu teh aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh. Sup Siti Fatimah panggil ku sahabatna saja. Iya, Ali katingalina merenung aya naon ieu? Besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu. Saha nu bisa ngabantu ke perasaan kula? Gitu nganaon? Rumah tangga lain, soal ekonomi lain, soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah. Naon atuh? Kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri. Gitu. Hayang kula jadi budak deui. Saenggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui. Di akhirat geus teu kudu ditanya. Lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mangarep-arep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paehkeun leutik. Beuh pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir. Haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus tah henteu. Tak ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusuk henteu. Nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh. Haju kapan lamun teh khusu wala tadrib biha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol. Aduh, geus kiai entah dibae lah mendingan nu. Haju jero teuing mah eungap cenah teh. Ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syekh Abdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahonan naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceulik. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah. Masyaallah. Bareng neuleuh aya awewe semampai. Mata akureun mantep banget. Ngongkong saeutik. Aduh, mantep. Susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikan ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikan maka Gusti Allah bawa nu geulis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je ditita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah
tapi lamun urang dititahan mika cinta nak kalau dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'an sampai sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi dek nikah mah tah par bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeng-gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aju ka itu di agama aju ka capitan lain itu di deuleu batinna Masya Allah urang kawin lillahi ta'ala teu neuleu gelisna teu neuleu kayana teu tapi neuleu agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar ceurik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi iya mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonan ieu budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapana nanarik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji sakeuna aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah tiba heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizati ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos gitu tetap baginya nabala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat orang di makom nama aja hampang nu diberatkan ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bagaimana teh khusyuk ira khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayaan pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu ka surga emang kunaon apan aing ngaji di Cilongot la nukallifun nafsan illa wus'aha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga
ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolok kot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolok takut tame wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukum baheula kan kitu kajen kukum age henteu ieu mah kadi kalolotor tu teu geurang boh bararau kieu ke kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkaning deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga bae ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nya tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus nyengret sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nang ke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek yen teh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah di kecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan say mantap kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngun atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku so tuh ya kelek aduh sorangan nyana bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas adieu kurang panas asana ieu mah cenah ieu ngabersihan sorangan ya Allah lantaran deuk diasupkeun ka tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa naz'alna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae? Ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya rangkula. Ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ye ente alhamdulillah kana neraka heula teh. Sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang. Panas, waktu lain panas-panas deui. Geheng aing di neraka. Tapi pan itu dibersihan mana aing teu pantes ka surga. Oh nya, sia langsung pengen teu jaket. Dongeng tanya di sorga teh beres kan tuh si anu karak datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal jadi nerakana emang kurang gitu aduh aing geus hese nyaritakeunana cekna aing tukang ngoyag-ngoyag si mbak cekna ka sarorga kabeh geus go aing nu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para eta mah geus istimewa
Nah kuari geus karumpul di kuari surga Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakitmu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh oh teu bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas ya ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing mal beres senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas ya ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek teh kos kitu ih tolol eta si Mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak gerak sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengki pidik teu aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokoknya mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang dihandap atawa urang di luhur baturna teu aya ngunek-ngunek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD da beueuna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok kaca ditilok dieusipan kunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh
sosorgaan di dunia, di akhirat tajri min tahtihibul anhar, di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya. Urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari, ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya. Saurang dibere 70. Wah, geus urang kieu bae ge. Urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu, ti beteung ieu ka beteung. Jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui, jadi parawan deui, jadi parawan deui. Berubah-berubah banget ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu, isuk kos makin kasep makin geulis, makin kasep makin geulis. Henteu henteu angger banget urang pa ieu kos ge isuk lain deui, isuk lain deui, isuk lain deui. Ieulah maha kawasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal saleh mantep geus pokona mah. Teu kudu hese-hese, la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah. Larangan-laranganna titah ngeridit, titah diulah ngeridit, eta kudu dipiceuna. Besing ke mandi sorangan di ditu. Ngabersihan ngagosokan suku kudu dikreditan ieu ka suku-suku. Ih, emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Sing hade nyokot duit bank, sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh. Diriweukeun ku nu kos karar itu, masyaallah muka maka. Tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun, teh ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae. Nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu. Nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat. Naon perintah laksanakeun sempurna-sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian laranganna jauhan. Asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit, tajri min tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna? Wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke, digambarkeun ku Gusti Allah. Ngomong urang ke di sorga ieu omonganana. Urang kabehan asup ka sorga beuh nikmat jasa urang, pamajikan urang, anak jeung incu asup ka sorga. Munah. Bapak urang, bapak kolot urang kabeh, uyut urang, ujang ngawareng urang udag-udag siul. Wah beh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa. Aya hiji ben nu nyelap. Ai si Edi ka mana? Nang di sorga. Cak mana heuh nya ka mana eta budak emang keur di dituna ge teu daek nurut ta budak. Coba teangan, coba kan sungai aya di pagar sorga. Oh, tuh, mana eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak kana neraka ka jeung kumaha ge. Ih, bukan di pasantrenkeun ban keur balik mah lulu panjana. Sakola pan bebejana maka guru heuh orengan teu asup-asup. Di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teangan coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ieu Cikupa coba iya tah bener. Ih anak abdi ya malaikat. Ya anak teh pokona mah ieu mah naraka bae. Pangyabutkeun we teu bisa cak kene. Mah kebal kene 100 tahun kene mah. Di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya. Sebab aya letter C napon di ditu. Soal kaliru urang. Datang ke blok 2 kali itu bener. Dek. Oh. Ieu abah ieu. Abah di mana abah? Abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan. Sia kunaon ieu? Bah tulungan. Keur ieu ge pan titah mondok, keur ieu kunaon balik malulu. Aja siapan sakola, pan teu beres. Saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah. Panas ya panas. Tuh, ieu dosa naon? Tak maling sepatu bae ro. Aga satunya ieu mah bukan mah sia dibersihan bae lah di dieu. Henteu bisa bah minta dicepetkeun gitu. Oke jawaban. Mana pananya di itu? Aya saya di aya di itu di blok C nya ada di itu. Aduh geus teu kadele banget nya nama.
mana heula gajelah geuna dibersihan heula lah jaka ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh mah nganggeheng mak tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam